Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halut ya geningan anu kasep anu manis anu kempot cek ma eta oge dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-25 karya Kang Cepi ieu teh. Kumaha salajengna ilalakon Rajapati teh ulah ka mana-mana tetep cinelu tetap manconya dina channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Dongeng Rajapati mah pala wargi tos katampi dugikeun ka tamatna teksna aya di abdi oge dongeng nu di pedarnya nu dipajang dina kisah tanah Sunda si buntung jago tutugan oge tos aya dugikeun ka tamat malahan naon teh jaka santang oge kecuali dongeng-dongeng anu kejar tayang sapertos dongeng Saninten Mas Dewi Sekartaji nya. Upami pala wargi hoyong dongengna nu didongengkeun ku simkuring nya mangga manco upami hoyong caritana mangga sumpingan ka pengarangna nya seueur anu taramat ulah nyarios tuh taramat tuh cerug tuh kumaha nu taramat seueur si non Gumilar si Ruyung Kawung tamat Ratu Jin Teloheor nu gelis di Pasir Ipis Nyimas Talaga Wening Mustika Talaga Ratu tararamat ban Jawarati Tutug tamat seueur nu sanesna nu taramat nya upami dongengna tos aya di simkuring mah atuh rek 4 episode didongengkeun sapoe ge siap gitu. Betak tong naroskeun deui lamun hoyong simkuring nu ngadongengna sok mangga manco upami naroskeun wae dongeng sok pilari pengarangna gitu nya susulan kesel teh komen teh nya sangunana ngabuntut bangkong tuh curug itu tamat ieu teh tamat aya mah didongengkeun jekok anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun ebun hundak saketika bingahan atau mugi asing tiasa janten dencang nu ngahibur ka pala wargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gerohna kanggo bapak-bapak bari nyantai nyi kopai ulun samsai ngabaheuhai bari ngabayangkeun nu bohay di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna nya di tempat cukur asgar tukang cilok cenah hayang disebut tukang bangunan hayang tukang cireng hayang cenah disebut tukang karoket cenah hayang di pasar di pabrik di kantor di perjalanan bari nyupiran pokona mah dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraannya kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dongeng Sunda Mang Ian teh rencang damelandong katineung cenanya atara disekip pokona mah iklan oge ku abi mah nya nyaah ka Mang Ian karunya nya begang nya hideung cenah nya jauh tinung bapak tuh kitu batur mah kitu nya sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong nyawer tiasa kena nomor dana ieu nya abdi masuk nyawer da ka Mang Ian karunya watir ujang udu-udu acan ya bateu gawe cenah kitu batur mah nu balalagur teh supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-25 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
subjudul dina episode anu ka-25 nyaeta Ruang Kerepes. Mungguh kahirupan sagala hal juljol silih gantian atawa buru-buru datang mareng sapisan, leheung lamun anu dipikahayang tangtuna mawa kabagjaan. Tapi lamun lain kalahkah matak sedih kingkin, dunya jeung eusina tayalian pupulasan, ukur harepan anu ngagupayan, laju diakalan nepikeun ka akhirna tinekanan, sing horeng teu cukup di dinya, baris datang deui harepan lian anu matak leuwih kataji, antukna nyiksa diri sagala cara dilakonan anu penting kasubadanan. Impian jeung kahayang datang patema-tema ngarobeda taya suda tungtungna kasiksa. Moal cacap ngudag kahayang anu aya makalah beuki hanaang, ubarna mah sadar diri jeung tumarima ulah bentanggah nepikeun ka poho keur nincak lemah. Balik deui kana carita anu katunda. Peuting harita waktu teh karasana kawas anu gancang, rengseng ngeunaan anu kacerep deleg, warga tuluy mulang ka imahna sewang-sewang bari mawa pangalaman anu baris ngait dina sawangan. Geus munggaran deui bae, kacatet dina carita babad lemur Bakan Jati, can rengseng ngeunaan Rajapati bet katambahan ku urusan jalma anu ngalambang sari. Mang Darman jeung Wajuma tuluy mulang dituturkeun ku Hendi, kabehanana ngarasa sugema sabab naon anu geus direncana ti anggalna teu burung laksana sapaneja, sok sanajan kudu nyaksian sajepretan foto kahirupan anu katalanjuran. Keur maranehna mah cukup ngararancang jeung beunang anu jadi udagan, teu perlu ngalengkah leuwih anggang, leuwih hade diserenkeun ka pihak berwenang. Kamarinya kagerebeg teh di imah Nyi Randa Bulucun. Tempat kajadian geus tiiseun, geus pada ninggalkeun, kari imah kosong kawas keur ngahuleng siga nu bariekeun. Wajuma nyelang ngarandeg bari nyarita ka Mang Darman. Lain asa kakara sadar wa majang. Ari mah esi ka mana nya? Oh, saurna mah nuju ngendong ka putra nu hijina deui wa. Ti ditu nama mereka sembutan murunan. Ngarah si Imas Jongjon paduduhaan. Kata pami kitu mah. Saterusna nuluykeun deui lampah, basa geus anjog di pasimpangan, Mang Darman nyarita ka Hendi. Amang jeung Wajuma marek balik ti heula nya jang. Oh, mangga Mang. Ceuk Hendi ngawalon bari ngareret ka Wajuma. Nah, geuning bet papisah di dieu jang guru. Ceuk Wajuma nanya bari kerung. Ayeuna mah Hendi teh nyicingan bumina Bu Erum wa. Maklum hoyongeun rineh teh apa nginten. Oh, alus oge ari kitu mah. Hartina jang Hendi hayangeun mandiri. Kituna teh Wajuma bari nepakan tak-tak Hendi. Muhun wa, tos di kamari-kamari abdi teh ditawisan kanggo nempat di dinya, mung nembe ngalih tadi sonten. Walon Hendi teu ilang ajri, ngomongna laun jeung teu boleh rengku. Nya ari kitu mah, sok diduakeun ku uwa sing betah sing barokahnya. Omat pokona mah sing jaga diri, wage kapok nepikeun kadimanian di wahangan. Nah kunaon kitu wah? Oh kitu teh biasa. Oh moal insyaallah. Amin hatur nuhun pisan kana pidoana wah. Sanggeus kitu Mang Darman jeung Wajuma mah nuluykeun mulang, sedengkeun Hendi kalah tuluy ngajanteng mencerong kanu ninggalkeun bari paguneman saja jalan. Pok manehna ngagerentes. Alhamdulillah si Guntur geus beunang. Sugan jeung sugan bisa muka lalang sing ngeunaan saha sabenerna nu jadi dalang dina masalah imah kuring.
Nah bener gitu aya hubunganana jeung ku Dasrip. Lamun teh mah nya naon atuh nu jadi alesanana. Tekung silila ti harita ujug-ujug kadenge aya nu nyalukan barang ditingali sing horeng Abah Sukanta ngurunyung ti sisi kebon anu remeng-remeng teu kalampuan. Jang gaguan. Abah manawi ti saha? Sabenerna Abah teh ngahajang ngadaguan hidup di dieu. Aya pi omongun. Urang teras karorompok we atunya. Kaleresan abdi tos nempati bumi nabu erum. Walon Hendi. Abah Sukanta ngahuleng sakedeung pok manehna nyarita. Asana mah mending diteun Abah Jang. Mangga bah. Dua nana tuluy lempang nyalusur jalan satapak muru ka imah Abah Sukanta. Saja jalan taya paguneman hebat kumilih titincakan awahing poek. Dina nyana oge bisa diliwatan dumeh kabantu ku cahaya bulan sapasi anu teu pati caang. Anjog kanu dituju kulutra ka Abah Sukanta muka panto imah anu teu dikunci sup ka jero dituturkeun ku Hendi. Aja mah tos ngaringkol pengitennya bah. Hendi nanyakeun anakna Abah Sukanta. Kur diibina si Aja mah geus 2 poe mantuan olah sawah. Udah ngobrol di kamar potong we nya Jang. Oh, mangga. Walon Hendi tuluy nuturkeun anu ngoloyong ngaliwatan tepas. Yap ka dieu. Ceuk Abah Sukanta bari tuluy sila di tengah ruangan anu disebutna kamar peteng. Gek Hendi sila lalaunan, panona ngulincer ka sabudeureun rohangan, remeng. Matak pantes disebut kamar peteng oge meureunan, ukur di caangan ku lampu minyak anu kurungna ngagateng. Ret kana tembok, lian ti kalangkang awak maranehna, aya oge mangrupa pakarang, katinggalina teh barang-barang anu geus dianggap kuno, kabehanana ngagantung kalayan disusun rapih pisan. Lian ti keris jeung kujang anu geus laas ku jaman, tumbak panjang oge aya kana limana narangtung di wadahan ku guci kuningan, balati leutik disusun dina papan kai, masing-masing kawas boga carita sorangan. Di juru rohangan aya meja rubak anu teu jangkung, di luhureunana ngampar pernak-pernik tukang klenik, botol mangrupa ukuran, eusina cairan hideung jeung herang, jabalawon hideung anu dilipet asal-asalan ngalumbuk di juru meja kawas nu anyar dipake jeung diteuneun kitu bae. Sagalana karasa hirup dina cicingna, ukur ngawaskeun ngadenge bari ngadaguan susuganan baris dipake. Hawa di jero rohangan kawas anu berat, bau menyan kekembangan jeung seungit minyak kabeh ngahiji matak tepuguh aambean. Sabenerna Abah ukur ngadenge beja ngunaan hidup, nu akhirna balaka we jadi ngondang kapanasaran ieu teh. Nu matak basa kajadian si Hasan kasurupan teh, Abah oge nyaksian sanajan ukur ngawaskeun ti kaanggangan. Abah Sukanta nyarita leuleuy bari leungeunna mah ngalinting bako. Leng Hendi ngahuleng, breh inget basa harita kajadian teh manehna kungsi nempo jirim anu ngawaskeun ti kaanggangan. Oh, janten waktu harita teh? Nya, eta teh Abah Jang. Satadina mah kajurung kurasa melang ka si Hasan. Abah rek nulungan manehna. Tapi ari nempo hidup geus marancahan mah, akhirna Abah ngabedokeun niat milih ngawaskeun we ti nu anggang. Duh, hapunten anu kasuhun Abah. Rumaos abdi teh kokolot begog. Tu kitu oge Jang. Apan kuning kabuktian eta si Hasan bisa cager deui. Kaleresan teh arupina mah Bah. Teu kudu kitu. Hidup lain keur ngomong jeung si Hasan atawa si Sudin. Abah oge apal atuh. Duh katuh Bah. Abdi teh bet ujug-ujug kabaud ku urusan sapertos kitu.
Nyaeta mah wayahna jang, laik teu daek, suka henteu suka, angguran mah tarimakun. Teu sirikna ieu teh kasinugrahaan, hidup lain jalma titisan atawa nu boga pangabisa, tapi dikersakeun bisa nganjang ka alam nulian. Hartina hidup teh jalma nu kapilih geusan ngarengsekeun urusan anu katunda. Hendi tebetus omongan ukur sila bari ngabandungan. Kungsi Bangi jeung si Sukai silin. Kantos 2 kali bah, nu kahiji waktos wangsul ti bumi Mang Hasan, abdi nu nutur dugikeun ka sisi kebon pinus. Anu kadua nama waktos sareng abah teh nyaeta di jalan desa. Abah teh geus nyaho yen si Sukai si bakal datang deui, sabab mangrupakeun sumpahna sorangan anu kabuktian. Maksana kumaha bah? Kieu we atuh, Abah rek nyaritakeun jujutan anu sabenerna ngunaan si Sukai si. Ngarah hidup nyaho naon pangna ayeuna datang deui. Mangga bah. Kelepus bah Sukanta antarena keur nyerebungkeun haseup ududna, sajongjonan ngahuleng kawas anu mikiran cara dina ngamimitianana nyarita. 50 tahun geus kalarung, tapi asa kamari pisan eta kajadian teh. Asa cikene Abah mulang teh eta patempatan, mandeurikeun maneh nyusul anu lian. Aya sugema anu pagaliwota disagedengeun rasa karunya, nya ge geuleuh jeung cucup kabina-bina, tapi da Abah ge jelema. Nepi ka ayeuna pisan eta rasa teh ngukuntit. Lain kaduhung dumeh geus ngalakukeun anu ceuk pamikiran biasa maka sebutna teh tega ta teh. Tapi dadalah dikumaha, taya duit pilihon ukur kitu kuduna. Abah Sukanta nyarita di Barung Nyoreang nyungsi alam bihari. 50 tahun katukang beki leleb dina sawangan, ku harita mah beki buruh breh narembongan. Laju mapayan saban waktu anu leuwih jero, nepi ka awak jeung lelembutanana kawas anu katari ku mangsa, akhirna kawas anu lumampah dina paninengan sorangan. Pasir Hanyuang nu aya di tonggoheun lembur Bakan Jati, dina mangsa mapag usum hujan, meh sakum warga olah lahan gesan ngahuma babarengan. Kitu deui Sukanta, rumaja anu keur mejeuna belekeuseun teng katempo keur macu lahan garapanana. Tekung silila jol si Injang anu kakaramudun bari nanggung suluh, cag tanggungan diecageun di sisi kebon. Tak, can beresnya. Cek si Injang nanya satengah ngagero, Sukanta nyelang ngarandeg barang ditempo anu datang teh sobatna pok nembal. Saeutik deui euy. Rek dibantuan, disaung aya paculin. Cek si Injang nyampeurkeun bari nigasan dahan anu ngaroyom ka jalan. Teu kudu lah, apan maneh ge tas cape. Nyungkun we dekah. Kehe deus ya. Temal Sukanta ditungtungan ku Seuri Koneng. Sok didaguhan bari nuuskeun kesangnya. Moal lila deui ge beres adi sakitu deui mah. Daguan we lah, tuh cai bisi rek nginum. Aya kene cai mah. Sok-sok atuh macul teh, make tanaga geura. Meh tere anggus, urang lalajo. Tenang we atuh, nu penting mah beres. Lain euy, eta suluh tarok meuni garareng kitu. Nya jualun eta teh keur nambahan bekel ke puting, mangkaning rongengna teh Sukai sisya. Oh, pahingan beungeutanana meuni gede ari keur jualeun mah. Apan meh gede oge bayaranana ta? Lalajong ke mah nya.
Sukaisi ieu mah euy. Kumaha kitu? Abong taralalajo. Sukaisi mah keur geulis teh jabalineuk sia. Terugi beak ladang sulusa tanggungan oge. Bisa tepak toel sakarepna euy. Kamu lamun boga modal mah bisa dibawa nyingkur sagala. Ohara nepikeun ka kituna atuh euy. Teh males Sukanta bari gogodeg. Hiburan we atuh tara unggal poe ieu. Lalajonya ke disambur ku weuh. Kumangge we lah. Panon poe geus rek lingsir ngulon, hawana masih karasa panas, hadena kaubaran ku angin lamping anu ngahiliwir. Teu matak bayeung yang teuing karasana ku Sukanta nu kakarang-garengsekeun hanca gawena. Sanggeus reureuh bari paguneman, akhirna duanana mulang. Lembur Bakan Jati ku sore hari tamah katempona rame, loba anu dagang meh ngajajar di sisieun jalan, awahing engke peuting Juragan Soma nanggap ketuk tilu dina raraga ngawinkeun anakna. Sakum warga Bakan Jati katepaan bunga jeung milu ngarasakeun dahar anu ngeunah, sabab Juragan Soma hajatna ka Cidarongka. Mencit sapi jelug oge nepikeun ka 3 sikina, can deui domba aya kana 10na, geus puguheun hayam meh teu kaitung. Abong anu beunghar, sukan-sukan teu itungan, ngareuah-reuah jeung syukuran dume anak hiji-hijina pangantenan. Peuting eta teh mangrupa peuting hiburan anu panungtungan, sanggeus 2 peuting samemehna ngagelar reog jeung pantun. Nyamang rupa panutup ngundang grup ketuk tilu anu kawentar jeung rongeng Sukaisi anu jadi kacapangan. Abong dunya sagala carita jeung rasa nyampak araya di antara warga anu ngarasa bungah teh geus tangtu aya oge anu ngarasa sabalikna, aya anu resep, aya oge anu ngewa, samalah nepikeun kacua anu ngabalukarkeun kana mamala. Nya kitu teh anu ngaranna sabab teh geus tangtu jadina bakal akibat. Sukaisi lain sakadar ronggeng anu geulis jeung kawentar dipikaresep ku jalma rea pangpangna kaum lalaki teu kolot teu ngora, tapi disagedengeun kitu temahna mah teu saeutik oge anu mika ngewa. Sukaisi anu rayungan remen pisan ngagoda sakur lalaki lain sakadar di balandongan, tapi dina hirup sapopoena oge teu beda kalakuan. Tepak toe loma kaleulewihi jeung mineng ngasupkeun lalaki. Loba anu mika cinta sarua jeung loba pangala, sakur anu deukeut geus tangtu bro-broan barang bere nepikeun kabebeakan tenoli ka anak pamajikan. Nyaku hal eta pisan anu cua ka Sukaisi mah hajat panganggeusan Juragan Soma teh mangrupa waktu anu payus pikeun ngabudalkeun amarah anu kasidem salila ieu. Juragan Soma teu ieuh malire, lain teu nyaho kana sifat jeung kalakuan Sukaisi, nu puguh mah manehna oge apan sarua resep kana kitek kapeletreng keneh kaedanan ku goyang Sukaisi nalika midang. Balik deui kana carita Sukanta anu mulang ti huma. Barang sup ka jero imah, kasampak indungna keur ceurik sisimeukeun bari nungkupan beungeut. Ari mah kunaon? Sukanta nanya leuleuh bari ngadeuketan. Teu nanaon jang, geus datang geuningan. Temal ma iem bari nyusutan cimata. Gebeg Sukanta reuwas nakeran basana ngeunaan aya tapak ramo anu ngagaler dina pipi indungna. Nempo kitu manehna yakin anu jadi kolot teh geus pasiarongka. Mak, Sukanta ngagabrug indungna bari jeung teu burung ngecelakeun cimata. Ma iem males rangkulan anakna bari nyarita. Keun bae jang, teu kudu jadi pikiran. Geus kitu adatna bapa maneh mah. Kieu carana mantos kamalinaan atuh mah. Geus, keun bae antepkeun. Angguran mah geura dahar ka itu. Ceuk ma iem nguda rangkulan bari tuluy ngabeberah. Teuing ngabeberah saha dirina atawa nu jadi anakna. Sukanta sajongjonan ukur ngalange hareupeun jandela, panonna neuteup jauh teuing ka mana. Eusi pikirna pabuis teu puguh,
Rai aya rasa cecep kanu jadi bapa anu tumuwuh jeroning hatena. Beda deui jeung Mbah Darsam, sanggeus gejelik ninggalkeun imah teh manehna tuluy indit nepungan Mang Jali anu jadi sobatna. 11-12 anjog kanu dituju ka sampak Mang Jali oge keur parea-rea omong jeung cehasna pamajikanana. Mang Darsam bedong ngalengkah ka pakarangan, kadon ngaraneg di hanapeun tangkal nangka bari jeung ngadedengekeun. Apa neta teh duit simpenan? Piraku dibawa kabeh? Cek hasna nyaritana tarik pisan. Ya kumaha dewek we atuh, panu ngala duit ge dewek. Nyaho kami ge, tapi ulah dibawa kabeh atuh. Sesakeun sawari. Naon sia? Maneh rek ngatur-ngatur ka aing deuleu. Plak cehasna teh dicabok, laju disurungkeun nepikeun ka labuhna. Aing rek indit, sia rek suka tawan teu, eta mah kumaha karep sia. Pokna deui Mang Jali bari tuluy kaluar ninggalkeun imah. Barang serog kaburuan katempo Mang Darsam keur ngadaguan di hanapeun tangkal nangka. Gedig Mang Jali ngadeuketan, beungeutna masih katara euceuy binarung sorot panon anu seukeut. Ayo cuang indit Sam, koheul aing mah gablog pamajikan teh teu nurut pisan. Cek Mang Jali kutuk keneung sajeroning ngalengkah. Puguh pamajikan dewe ke sarua pisan euy. Tembal Mang Darsam bari tuluy marengan. Tapi long pamajikan didinya mah tara ieu ngalawan, tara cara si hasna. Cuk saha? Apan kami ge sarua tas pasea. Matak datang ka dieu teh satadina marek ngadoniskeun pikir. Aibek teh kalah sarua pisan geuning. Kumaha? Tos pasea oge karah. Tapi teu nepi ka nyabok juga uing lin. 2 kali malahan mah. Duanana kalah tuluy saleuseurian, lat poho kana kakeuheulna sewang-sewangan. Kamana hulanya euy? Piraku teuing rek tuluy ka Juragan Somama. Urang keneh ieu teh Sam. Ceuk Mang Jali nanya bari ngarandeg. Nya heueuh atuh, kawas nu burung wae. Atuh kumaha lamun urang ka warung Ceuino heula? Ayolah, cuang kopi ngaran teh jangar hulu. Ayolah ayo. Bral duanana nuluykeun lampah, lempang ngagandeang awahing atoh rek senang-senang. Balik deui ka Sukanta, harita teh kakarareng sedahar dibaturan ku indungna basa si Enjang pupuntenan di buruan. Ngadeng sobatna anu pupuntenan bari ngageroan, Sukanta gudagiru nyampeurkeun. Aya naon Jang? Piraku rek nyamper lalajo mah. Lain uing teh aya piomongan ta. Hayu ngilu sakodo. Kitu da teh bari tuluy ngarawe leungeun Sukanta, tuluy ditungtun di bawah ngajauhan. Rek ka mana ieu teh Jang? Cek Sukanta bari ngepeskeun leungeunna. Pokona mah tuturkeun. Gawat ieu mah. Engke puting lain rek sakadar hiburan, tapi bakal aya bancang pakewu. Walon si Injang bari ngungkug teu malik-malik acan. Ngadenge kitu, Sukanta tuluy ngiclik nuturkeun, duanana leumpang mapai jalan anu brasna ka sisi leuweung. Rek ka mana tuh ieu Jang? Reg si Injang ngarandeg laju malikeun awakna, pok nyarita. Daek tuh daek, urang kudu milu euy. Urang teu bisa nolak sabab geus katalian ku sumpah paguron, waris tumut kana parentah nu jadi guru. Tah, ayeuna urang didaguan ku Abah Jaya jeung anu liana di sisi leuweung. Nya, tapi nabet ngadadak kieu ieu teh. Jeung deui di sisi leuweung sagala. Pokona mah hayu we, urang geus didaguan. Ceuk si Injang bari ngalengkah miheulaan. Sanajan bari can kaharti, tapi Sukanta teu burung nuturkeun deui. Anjog kanu dituju ka sampak Abah Jaya jeung murid-muridna geus ngariung, serog duanana ngadeuketan tuluy sideku dihareupeun ki guru. Haturan Abah, simkuring parantos ngajalankeun parentah. Ceuk si Injang ajrih nakeranan. Syukur, bagi Sukanta. Geus daratang kabeh lin. Yap ka dieu sing deukeut.
Sakabeh anu aya ngadeukeutan laju sila dihareupeun Abah Jaya persis kawas anu biasa dilakukeun dina mangsa latihan penca. Dengekeun kumarane sakabeh, sanggeus lila dipikir dibulak-balik, dumasar kana sababaraha kajadian jeung laporan ti kadang warga. Nya akhirna mah kami nangtukeun, penting ieu urang baris ngayakeun tindakan. Kerucan nyaho, kami rek langsung nyarita tanpa aya nu didingding kelir sidang siloka. Dengekeun sing saregep, penting ieu urang iwat rongeng Sukaesi, hirup atawa paeh, bawa ka ieu patempatan. Omat, ulah liwat di tengah penting. Sukaesi kudu geus ilang nyawa najan kumaha bae carana. Lian tinggal pati Sukaesi, urang oge sarua jeung ngabinasakeun bibit-bibit pacengkadan anu aya. Hiji deui, ieu tindakan teh geus dirojong ku Kuwu Darga, Kuwu Gunadi, jeung Kuwu Astam. Jadi ulah hariwang, najan susulumputan tapi kasebutna geus dibere weunang. Tah, sakitu ti kami mah. Kadurek miluan sok munjungan ka kami. Tapi anu teu hayang ilu biung, brol, geram urang ayeuna keneh pisan. Bah Jaya ngomongna tandes. Leng Sukanta ngahuleng, breh indungna nembongan, hatina ngadadak asa katurih deui mangsa inget kana cimata indung anu ngalembereh dina pipina. Kabeneran pisan, aya cuka ngamu mentas, kuring ngidem dendem ka Sukaesi. Nyai pisan nu jadi jalan pikeun balitungan. Gerentes Sukanta dina waktu harita. Kuniang Sukanta cengkat, panuna neuteuk Bah Jaya anu sila dihareupeunana, red kabatur sapaguron anu ngemuka bingung nangtukeun sikep. Tak, sing inget kana omongan uing tadi euy, urang teh geus disumpah. Ceuk si Injang satengah ngaharewos. Disangkana mah Sukanta teh rek nolak jeung tuluy ngejat. Sukanta teu nemalan, srog ngalengkah ngadeuketan Bah Jaya nu jadi guruna, nempo Sukanta ngadeuketan Bah Jaya oge nguniang. Sanggeus adu hareupan pok Sukanta nyarita. Sanggeus adu hareupan pok Sukanta nyarita. Abdi sanggem sareng tumut kana kasauran pangersa. Pokna bari tuluy sideku. Aku kami ditarima, nangtung. Bah Jaya beuki ngadeuketan Sukanta. Tamprakun dampalungun katuhu. Pokna deui. Sukanta teu baha, leungeun katuhuna ditamprakeun, anu saterusna gap dicekel ku Bah Jaya. Dina ieu kasempetan, kami lain saukur ngajak kitu bae, tapi rek mere pamager sangkan sakabeh anu milu teu kapangaruhan ku tetempuan jeung dikuatkeun kayakinan hatena. Ulah hariwang, getih anu nyak celak lain harti sakadar sumurah jeung nyerenkeun diri, tapi mangrupa bukti kasatian sakabeh murid kaguruna, kapagurona, jeung kabatur sapaguruanana. Anjeun sakabeh kudu nyaho, Sukaesi lain ronggeng sabongbrong. Dina dirina geus ngancik hiji kakuatan, alatan manehna muhit karatu siluman. Cacap omongan kitu, Bah Jaya ngangkat balati, terus ditapelkeun kana tarangna. Reup jajampean sajongjonan, berai beunta, red kana dampaleungeun muridna, seret congo balati digariskeun nepikeun ka bijil getih. Oh, jadi model munjung gitunya, munjung si ronggeng nyirongeng teh paingan kaedanan sakampung lalakina. Usapun kana batu. Bah Jaya marentah bari nuduhkeun batu anu aya di gigireunana. Kabeh murid Bah Jaya tungtung nama silih gantian ngadeuketan, ngalakonan cara anu sarua, bari dipungkas ku ngusapkeun getih kana batu kawas Sukanta. Sanggeus kitu, sababara urang murid teh dititah ngagali taneuh anu jero pikeun ngubur layon Sukaesi dina mangsana. Gancangna carita, peuting harita di buruan imah Juragan Soma, ketuk tilu geus dimimitian,
nayaga nabeh bari ngengklokan haleang sinden anu dipirig tepak kendang jeung gelegerna goong anu lalajo napuk lir siraru di balandongan pinuku tamu ondangan gegeden jeung sajumlah kawawuhan. Nu lalajo napuk lir siraru di balandongan pinuku tamu ondangan gegeden jeung sajumlah kawawuhan. Nyironggeng midang igel-igelan gerak awakna sawirahma jeung tepak kendang. Liak liuk estuning matak dengdeleueun beungeut rancunit cangkengna lenggik pinarep nyeungseng jabaning gede imit matak pogot anu nenjo matak kabung bulengan anu leleb teutepan matak katarik ati anu ningali. Sukai sih lianti gelis bawani ngajadi manehna oge ngemat pamikat ati pantes tea sakur anu lalajo meh kabehna moho. Tamu ondangan anu ngibing silih gantian cacap salagu tapi beak duit murulu rengse tamu ondangan bagian anu lalajo nampak karemong soder anu diatur ku juru baksa. Mang Darsam pahibut karemong nepikeun ka direbut laju ngareng kenek ngibing dibarengan Sukaesi anu gumuleng leungeunna mimiti palid sajeruning ngengklak. Mang Darsam maling kasempetan ngilang cacabak Sukaesi ngadilak imutna kalah beuki sinebaran ngundang kapanasaran pisan. Srog Mang Jali marengan midang awahing geus getek hayang geura ngareng kenek Sukaesi nepikeun ka dipeped saterusna didempet. Celengok Mang Jali nyium pipi Sukaesi dumeh nampe hareupeun sedengkeun Mang Darsam nahan ti satu kangen awak nyironggeng katempo peurembeunta ngararasakeun imbit anu paadek jeung luludek. Sukaesi teu ieuh risih kalah ngahayonan ngakitek lalaunan nimbang kana tepakan kendang anu lalajo kalah beuki rame ngeprokan bari saleuseurian. Ukur Sukanta anu beuki tumuwuh rasa cuak panon lir silalatuan nangenan anu jadi bapa igel-igelan bari cunihin pisan leungeunna meureup ti peperket awak ngagidir nahan amarah anu beuki ngalipet red ka batur sapaguron anu geus nempatkeun diri nimbang kana tugas jeung parenta anu diatur samemehna. Nu direret mere kode sangkan Sukanta nahan sikep jeung tindakan. Srog si Enjang ngadeuketan laju ngaharewosan. Ku darga jeung ku Gunadi mah geus mulang sakedeung deui ge ku Astam kaluar balandongan. Aing geus teu sabar ya hayang geura nyangkalak si Sukaesi. Temal Sukanta bari teuteup museur ka jero balandongan. Tahan euy, ku Astam sina jauh heula inditna. Tuh tingali geus kaluar. Ti tadi ge uing mah geus sayaga, kari ngadaguan parentah. Bagian kuring nu asup euy, deuleukeun aing yo. Rek gigel edan-edanan pokona mah, para mancing kaributan. Ceuk si Enjang tuluy ngoloyong. Sup ka balandongan, juru baksa teu sirikna dipepenta sangkan karembong soder dibikeun ka dirina, tapi hanjakal kaburu dibikeun ka batur manten. Srog si Enjang nyampeurkeun. Bret karemong soder direbut bari jeung mencerong. Aing heula sia. Naon sia? Geus pugu bagian dewek. Nah kalau direbut euy. Ceuk Kosim bari tuluy ngajewang baju si Enjang. Sia ngajak ribut euy. Sok lah. Ceuk si Enjang mang perang. Juru baksa guragi rumisa, si Enjang direjengan laju dibawa diu. Sabar Kang, kun sina bilang heula. Saeb salagu sode dipasikeun ka akangnya. Heug, ku kami di daguan. Awas lamun dibikeun kanulian sia. Temal si Enjang nebarkeun ancaman, gek diuk bari ngawasa ambekan. Moal atuh Kang, sok antosan sing rine. Cunuk waktu si Enjang kabagian nampak karembong soder, kuniang cengkat saterusna ngibing dibarengan Sukaesi. Nyaan pisan si Enjang teh ngabuktikeun omongan, ngigel tangka edan-edanan. Sukaesi dikukunti ti tukang laju pindah nyedek ti hareup bari alagag euleugeg. Mangsa beungeut Sukaesi meh padeukeut, celengok pipina dicium, nyironggeng ngagaded. Teu cukup ku kitu, leungeun si Enjang haget nyawel kana angkeut, Sukaesi beuki baeud.
Abong anu ngahajakeun gep kana pinarep Sukaisih kawas nu taak, tapi si Injang beki galak gabrug ngadadak nangkep nyironggeng teterejelan reg nayaga ngeureunkeun tabehan. Juru baksa jeung nu lalajo newak si Injang bari tuluy di rejengan. Serog si Kosim jeung batur-baturna jiga nu nyawe milu mantuan. Jekok si Injang ditonyok ulu angeuna. Kehed sia ngajago sia teh euy. Barang jekok gep si Kosim ge ditarewak di balandungan pahibu tepugu. Si Injang adug-adugan menta dilupaskeun bari hauk polotot. Kitu deui si Kosim baruntak bari jeung sesentak. Lepaskeun aing, Kosim, awas ya. Cuy, marukaneun aing rek sieun sia. Sapaehna sia jeung aing. Sabot keur kitu. Pet pet sakur obor anu nyaangan teh ngadadak aya nu mareuman. Nya harita pisan Sukanta anu geus deukeut jeung Sukaisih bagian metang ngajalankeun tugasna. Jrebet beheung Sukaisih diketig kalayan tarik nyironggeng kapiuhan sapisan. Rega yang dipangku laju dibawa ini tinggalkeun balandongan kairing sababara urang batur sapagurona. Anjog ka tempat anu geus ditangtukeun, Sukaisih diecageun dina kayaan teu inget di bumi alam. Barogod awakna euy. Ceuk Bahjaya bari ngalungkeun tali dadung. Gap tali dadung dicokot ku Sukanta laju dipake ngabarogod awak Sukaisih. Sanggeus kabelit reketek di pageuhan, bret sesa tali diteuk-teuk laju dibelitkeun kana cangkeng Sukanta. Nya Sukaisih beuntak. Sanggeus sadar sagemlengna laju ngajerit bari teterejelan. Lepaskeun nanaonan itu. Tolong. Serog Bahjaya ngadeuketan kitu deui sakabeh muridna. Udang kundak, tangtungkeun di deket liang. Taya nu baha Sukaisih tuluy digotong bari jeung teu dipalire sanajan adug-adugan jeung tulung-tulungan oge. Udah tanggah kasadapan tungkul kajukut sia. Puting ieu puting panungtungan pikeun anjeun. Bahjaya ngomong tanes bari neuteub seukeut. Jep Sukaisih ngadadak jempe. Awakna ngulape samemeh ditangtungkeun. Dak dumadakan angin tarik ngagelebug lilimbungan. Dang daunan rabeng haliber, pet pet sajumlah obor pareum kaanginkeun. Tekung silila reg angin ngadadak eureun nebak. Obor disunut deui ngarahnya angan sabudeureun. Barang brai katempo Sukaisih nangtung ajeg. Panonna buburi lengan sorot teteupna ngemu amara. Jadi anjeun sakabeh rek ngalanyawa kami ha? Sok lamun bisa mah geura pilih pakarang mana nu bisa teurak. Kami ge nyaho, moal aya pakarang nu bisa teurak pikeun ngabinasa anjeun. Tapi lain harti teu bisa maehan. Aya cara nu lian dina maragatkeun nyawa anjeun. Temal Bahjaya bari ngabendeng. Kami teh sieun pae. Tapi anjeun sakabeh nu kudu sieun. Sabab isuk jaganing geto kami baris balitungan. Tong dipalire dak, gancang gubruskeun tuluy rurub lemah sakalian. Ceuk Bahjaya marentah deui. Gap leungeun Sukanta nyekel pacul, serog maju ngadeuketan dituturkeun ku nu sejena. Beuki deukeut Sukanta beuki mudalkeun ka ceuceup. Pek paehan, tapi kami sumpah teuing dina mangsa nu iraha boa baris datang deui. Lamun di luhureun tempat kami di ruang kacelak-celakan ku getih parawan. Tong diwaro, hayo gura gebruskeun. Ceuk Bahjaya marentah. Ngadengi kitu teu anta parah deui.
Sakabeh murid Bahjaya maju babarengan teu sirikna satengah lumpat, blug Sukaisi disurung, gebut ragrag kana lombang anu geus disadiakeun. Saterusna guragiru macul taneuh ngarurub liang. Tah kitu ari hayang apal mah Jang. Bah Sukanta mungkas carita baheulana, Hendi teu nembal, hatena teu buru ngalenyap ngadenge carita anu mata ketir. Sukaisi teh ayeuna datang deui nohonan sumpahna. Bet dikersakeun aya hiji kajadian, neni anu masih parawan maot guyang getih pas di luhureun tempat Sukaisi baheula dikubur teh. Gabeg Hendi ngarenjag, reuaseun kacida, manehna teu nyangka sacongo buuk, sing horeng kayaan maotna neni teh jadi marga lantaran ngahudangkeun anu geus lila dikubur. Meuni kaparengan pisan atunya. Gurata anu puguh mah Jang. Pami kitu mah nembe kahartos ayeuna. Naon pangna basa wangsul ti bumi manghasan abdi sapertos ngahaja diajak Sukaisi ke tempat manehna dikubur. Ayana teh di sisi kebon pines bah. Nya, didinya pisan teh. Eta teh baheulana mah sisi leuweung. Abah inget kene, basa ningali ti kaanggangan layon eta budak ngalungsar. Tapi Abah teh ngadadak reuas, sanggeus yakin ngalungsarna teh di luhureun tempat dikuburkeunana Sukaisi. Janten urang kedah kumaha bah? Teuing atuh Jang, Abah sorangan geus haben mikiran ieu teh. Tapi can manggih carana kumaha sangkan Sukaisi bener-bener perlaya. Hapunten anu kasuhun, dupi anu janten udagan Sukaisi teh naon bah? Kecap hampura ka manehna, atanapi memang balitungan. Jika nama dua nana eta teh Jang, mun teh mah baheula Abah ngalakukeun salah ka Sukaisi, tapi Abah moal rek menta dihampura. Muhun eta mah teu langkung Abah, tangtosna oge aya alesanana. Nanging hapunten anu kasuhun, saurna langkung mulia anu ngahampura tibatan anu menta dihampura. Manawi Abah tiasa luntur galih ngemutanana. Abah Sukanta katempo nyelang ngahuleng, pok Hendi nanya deui. Hoyong naros deui teh bah. Nanging duh puntennya, kinten-kinten naon anu janten alesan Abah ngiringi wat Sukaisi. Alesan? Luka hiji mangrupa bakti we kanu jadi guru, teu baha kana parentahna. Atuh anu kaduana, cimata emak nu harita nyakclak teh jadi marga lantaran Abah luluasan. Kahartos pisan bah. Atuh ngeunaan Sukaisi anu rek bales dendam, pikeun Abah mah moal matak jadi kamelang. Pek teh teuing, barina oge geus rek waktuna paeh ieu. Hendi beuki leleb dina lamunan, naon anu jadi omongan Abah Sukanta, kabehanana mata kaharti ku dirina. Geuning di kebon pines teh lain sakadar hiji kajadian aya nu maot ninggalkeun alam dunia, tapi beh nama mangrupa kabeneran anu jadi marga lantaran hirupna deui anu geus lila kakubur di dinya. Duanana pada kemba, Abah Sukanta katingali panona ngalimba, sahenteuna carita anu ditepikeun teh geus ngahudang ingetan sagala kajadian anu geus kaalaman, pang-pang namah bet sono kanu jadi indung, teu woleh ngongkolak dina sawangan nalika mana murubut cimata. Ret kana jam, moal lila deui oge adan subuh,
Antukna Hendi amitan ngarasa era lamun temarengan Haji Umar salati musola lian ti eta bakal goreng kasebut namun segbalika imah dina kayaan anu teu usum teu waya apan dirina teh jelema nu anyar pindah. Pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui giringannya tah kitu misteri teh ngawitan kabukananya saha sabenerna Sukaesi anu jadi jurig nu ngajung jurigan lembur bakan jati teh naha bet bisa ngajung jurigan atawa makar marakapat pambang-bangkeun naha bet bisa bisa ngajung jurigannya marakayangan sing horeng setiap perkara setiap akibat teh pasti aya sababna tadina ieu carita teh kitu sabab musabab kajadianana teh baheulana Sukaesi teh nyironggeng anu muhit ilmu karatu siluman atau atanapi mun kiwari teh mamunjung mujanya supaya loba anu mahugi supaya jalma-jalma anu ningali manehna teh di mana resep teu kajaga panona asup pangaruh sihirna teh mun kiwari magendam teh teu eling nepikeun ka loba lalakinya anu kaedanan loba lalaki anu relanya naon ibaratna teh nyawer nyanak artosna tina tabungan anu disimpen ku istri-istrina di lemur bakan jati baheula nalika dihulag depan ku istrina ditarampilingan tapa pamajikan-pamajikanana teh kitunya bakating ku hayang nyawer ka Nyai Sukaesi teh eta pangaruh sihir lumrah di zaman kiwari mapannya loba nu hayang payu ya boh dina sagala rupa lah gitunya awewe teh hayang dipasang susu hayang dimandian ya hayang payu dagang hayang payu nu ngondang sagala rupa boro-boro kapangkat artis penyanyi mubalik wae bungbeng kaditu kadieu sapalih namanya bakating ku hoyong seueur nu ngondang deh mungguh kahirupan dunia nya para wargi sadayana tah urang ya khusus dina dongeng ieu pan geuning rupa-rupanya piraku teu dicaritakeun aya nu goreng panggih jeung nu goreng nya tadi teh model si Guntur panggih jeung Imas kitu we dipasang-pasangkeun nu edan jeung nu edan nu burung jeung nu burungnya nu soleh insyaallah bakal ditepangkeun di oge jeung nu soleh lain ngan saukur ngagambarkeun supaya urang imajinasina goreng sanes ieu teh pepeling keur urang sadayana ulah kataji kurupa mun ningali awewe teh nya loba dina jasadna ragana magelis tapi jeroanana jiwana ruhanina jurig jarian pikageuleuheun lamun seug urang apal anu dikeukepan teh nya dohirna geulis tapi jeroanana jurig jarian bau gitu urang teh bakal geuleuh tah engke kapanggihna nalika dicabut nyawa pikeun jalma anu soleh malaikat bingung rek nyabut nyawa teh sabab sakujur awak eta jalma soleh teh pinuh ku cahaya rek dicabut tina mastaka kahalangan kahijab ku cahayanya amal soleh panon kajaga lisan kajaga badi sok dipake zikirnya ngaji ceuli kajaga suku leungeun kajaga bingung dugikeun ka euih deui eta malaikat teh ka Allah ya Allah abdi teu tiasa nyabutna kedah ti mana akhirna ku Allah dipasihan daun salembar anu aya aosan bismillahirrohmanirrohim ieu dina hadis qudsinya bawa ieu daun tulisan bismillahirrohmanirrohim harewoskeun ka eta jalma nu soleh yen saestuna kami sono hayang saengan patepang jeung anjeunna eta hamba kami nu soleh teh keur sono hayang panggih jeung kami sok tembongkeun nalika lungsur deui malaikat teh nya nembongkeun daun anu aya seratan bismillahirrohmanirrohim teras diharewoskeun ka jalmi nu soleh dugikeun ka digabrug kuruhna maotna teh teu karasa kusabab ngagabrug eta daun sabalikna gitu nya anu doraka mah ribu
tak eta ruh jalma soleh teh dibawa ka langit nepi ka geunyeulung langit teh seungit naon ieu teh nepikeun kaminuhan saeusi langit jeung bumi. Terus cahaya anu ngagebur, cahaya naon ieu teh nepikeun ka caang langit jeung bumi teh. Diwartosan ku malaikat anu nyabut nyawa tah ieu teh cahaya jeung seungitna ruh hamba Allah anu soleh. Sabalikna jalma-jalma nya nu tadi teh kasebut geulis dina jasad teh mangan sok nembong-nembong aurat, sok rucah sagala dilayanan. Pas dicabut nyawa teh ruhna teh nya bau nya borokan kona pikah gilaeun jurig jarian we. Tapi keun jalma-jalma nu ngarti nya dina masalah hal ieu moal gampang kabobodo tenjo kasambaran tinggal pedah ningali rupa anu geulis, awak anu mulus, buat jeroana mah jurig jarian kitu teh nya. Pamugia ieu sing janten pepeling kanggo urang sadayana. Oge hapuntenna kana perkawis dongeng-dongeng nu sanes anu teu lajeng da ari aya mah dongengna nya teksna da ieu mah Rajapati tos dugikeun ka tamat katampi ku sim kuring. Si buntung jago tutugan aya dugikeun ka tamat nya teras ge diteraskeun ku Jaka Santang eta dugikeun ka tamat. Malihan dongeng Silalatu Gunung Salak pasukan siluman Haji Prawatasari sareng Sanaya Sunia aya dugikeun ka tamat. Dugikeun ka sakieu ta bukuna gitu. Eta nya karya Bapaan Merdeka Permana gitu. Khusus kanggo nu naroskeun Dewi Sekarat Haji saninten emas kirimis di Pasiremis karya Kang Rompis sim kuring tidak dukanya tak aya kabar ti anjeunna penspekna ge ical di kitu di WA teu aya waleran. Nah sementawis abdi teu aya masalah sareng anjeunna sehingga hapunten anu kasuhun anu nararoskeun nya da aya abdi mah ngadongengkeun nu aya we kitu. Upami hoyong dongeng karya Kang Rompis mah susulan Kang Rompisna. Upami hoyong dongeng anu didongengkeun ku sim kuring sok manco tetep nya di channel Kidemang Gunung Halu kisah tanah Sunda sareng dongeng Sunda Mangyan mah insyaallah aya mah dongengna ku abdi didongengkeun kitu nya. Ulah kirang-kirang hapuntenna anu kuciwa anu ngarantosan dongeng anu ngabuntut bangkong seueur anu taramat dongeng teh nya. Seueur sandaga nah teu acan dilajeng nya eta tak acan nampi dugikeun ka tamat. Memang dugikeun ka 55 episode eta teh tapi tak acan aya nampi dugikeun ka tamat kitu janten mandog mayong. Langkung nanti eta seueur kapungkur teh abdi ngadongeng live di rarekam layar di barajaknya terus diupload ku youtuber sementawis abdi tak acan ngupload ari batur tos ngararupload tadi dinya kantos drop heula gitu. Insyaallah kapayun ku abdi bade dipajeng deui nya dongeng-dongeng nu kapungkur kantos didongengkeun tapi tak acan diupload salah sawiosna sirebing. Saumpamina menakan aya channel-channel anu ngupload dongeng sim kuring tapi sanes akun sim kuring pasian terangnya da ieu mah masalah hak cipta gitu. Doakeun oge Kang Rompis hariwang gitu sieun teu damang sieun naon wae sieun aya masalah kitu nya da teu aya masalah antawis abdi sareng Kang Rompis mah. Sakitu panginten palawargi sadayana nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan. Cag urang tunda dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.